Wilujeng tepangdangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbebrahmana. Mangjaya saprakanca brenraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Kris Titisan Iblis. Ye dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-25. Para mitra anu mulia, harita sabadana ninuna deui pesok kahanapeun bantal. Goledag ngagolel ari penyanginana wiwi masih kene diu. Bangun anu keur mikir antengna keur sigana keur ngatur siasat supaya rarancangna bisa ngadatangkeun hasil. Ki Burak najan kayan geus pohara peutingna malah geus ngagayuh ka mangsa jana leutik tapi tacan sare. Manehna ngaharuk sorangan di kamarna kaluar ge kawas nu hoream. Kunili kajadian tadi beurang manehna ayeuna hoream pikeun ngaroris ka kamar-kamar pasien. Beungeutna masih kene karasa peureus urut dikorowot dicakar tadi ku Nyi Wiwi jeung Nani. Angen masih kene karasa seueul nyeri hate deui lantaran basa manehna lumpat muru ka kamar Nen Sukmawati bari geus nangtung hareupeun panto. Kaya di jekumro kamar jempe. Ku manehna diketerokan pantona bet eueuh nu nemalan. Padahal manehna yakin Sukmawati aya di jero kamar. Kunaon eueuh kaluar, kunaon teu nyampeurkeun tub nepi ka ayeuna. Dirina Ki Burak tacan papanggih jeung Sukmawati, sakitu kaayaan geus peutingnakeun. Dina hatena Ki Burak ngageremet oge ngarasa keuheul ka Nyi Wiwi jeung Nyi Nani. Nepi ka manehna ngabogaan angen-angen yen mun aya kasempetan, manehna hayang mulangkeun ka tugeuna, mulangkeun ka nyeri ka eta dua mojang. Bongan ka manehna geus kumawani ngorowot. Ngegebugan jeung nyakarang jeung geus kumawani harita teh nyiksa ka dirina Ki Burak. Beuki yakin keur diri Ki Burak yen sanyana Wiwi jeung Nani teh teu gelo. Nya nu gelo sok kapanggih keur ngobrol dariana keremun ku manehna diintip. Jeung nya ngagelutan meuni babarengan. Hal eta beuki tambah kayakinan ye Wiwi jeung Nani aya di dinya teh ngabogaan cita-cita, ngabogaan tujuan atawa misi anu mandiri pamaksudan nu tangtu luyu jeung harepanana. Matak ngageremet pohara diri Ki Burak hayang males nyiksa mun meunang idin ti Nen Sukmawati, malah ngaharepkeun pisan supaya dua mojang kabur, ngarah manehna bisa ngudag nu saterusna hayang seubeuh nyiksa, hayang seubeuh nganiaya jeung hayang ngagulamba PRD. Keur jongjon ngahuleng anteng kana panto kamar kadenge nu keketrok. Saha Ki Burak harita ngorejat bakating kureuwas jeung nangtung tukangeun panto ngancan waka mukakeun panto. Kuring bukakeun pantona Burak. Tema di luar tetela Sukmawati. Kudu nen ke atuh-atos. Burak giru Ki Burak mukakeun panto. Berai muka tetela nyawe Sukmawati geus nangtung di dinya. Tanpa dititah asup bus Sukmawati asup ka jero. Gek diuk dina luhur kasur Ki Burak buragiru nutupkeun panto. Gek diuk hanapeun hareupeun Nen Sukmawati andiprek dina ubin. Henteu milu diuk dina bibiranya. Di dieu diepna Burak ulah dihanap. Sok di dieu gigireun kuring. Saeus di dieu we sun atuh wandun. Di dieu da kuring moal naon-naon. Saeus di dieu we sun keukeuh nitah keukeuh nu nolak. Tungtung ngamajep jempe Sukmawati ngantep ka Ki Burak. Sina meneko dihanap hareupeunana. Da kitu kahayang. Lila Nen Sukmawati netep seukeut ka Ki Burak teutepanana bangun asup nyelusup kana tungtung hate. Asup kana jajantung Ki Burak nu keur tungkul. Manehna najan waktu tadi ngarasa keuheul ka Sukmawati disedme perasaan teh. Malah sabalikna ayeuna manehna ngarasa sieun narima kabebendon Sukmawati. Ari Sukmawati lila mencrong pedah ka tempo Ki Burak ruksak beungeutna. Raca tapak nyakar malah diantarana aya getihan kene. Nya sanggeus wareg mencerongpok Sukmawati harita teh kedal lisan. Angna kuring ka dieu ka hijina menta dihampura. Ku ayeuna waktu tadi maneh ngetrokan panto kuring teu gancang nyampeurkeun. Kaduana pedah kuring ngadenge sora nu jejeritan pelebah kamar Wiwi jeung kadenge anjeun gogoakan. Hanyakal kuring teu bisa kaluar basa tadi beurang teh. Da puguh kuring kagok keur mujasmedi di jero kamar. Cing jelaskeun dongengkeun ka kuring aya kajadian naon tadi sanyana teh Burak. Kieu sun kajantenan tadi teh. Temal Ki Burak bari barabat harita. Manehna nyaritakeun sakur anu kaalaman ku manehna.
dicaritakeun ti mimiti manehna asup ka kamar Nyi Wiwi kasampak Nyi Wiwi jeung Nani keur sarare sakitu tibeurang tug nepi ka dirina dihurup kuduaan dikorowot ditonyokan jeung dicabok sagala rupa. Rasa rengse nyaritakeun kajadian nu kaalaman tadi beurang pok Ki Burak mungkas ku omongan anu kieu kekecapanan. Tak kitu kajadian nu kaalaman ku jisim abdi tadi siang teh sun. Aduh upami sieun henteu sieun dibenaon malah ku salira eleuh. Abdi teh hoyong nyiksa we ka maranehna teh aya ngaraga ku kakasaran. Tuh beungeut nepi ka peuris ieu jaba bangga berbayi kali getih kalaluar. Kurang ajar manehna nepi ka cacakar jeung merowot. Aduh jeung panas karasana teh deui malum atuh da kuku anu kalotor. Ki Burak nusapan beungi. Men Sukmawati ngarahuh rumengha pradalamat bangun anu seunga. Geus kitu tuluy ngomong sorana semu berat. Mana kamalinaan teuing cenanya si Wiwi jeung si Nani teh abong anu garelo. Abong nu kaganggu ingetanana memang ulah ditaragal ku kakasaran Burak. Bisi engkena urang nu cilaka ngingetkeun jalma nu kitu mah hirupna nekat. Jeung tetep urang kudu curiga. Nah manehna gegeloan atawa memang gelo bener. Ta bisi nya gegeloan pan bisa ngabahayakeun. Utamana maka diri maneh. Da meureun mun ka diri kami mah kami bisa ngungkulanana. Kami memang bener-bener ngarasa penasaran. Hayang nyaho kana kaayaan manehna nu sabenerna. Hayang ngayakinkeun ngeunaan kacurigaan urang. Sakedeung deui ku kami baris diteang ka kamarna. Nya atuh para mitra kakarage jempe Sukmawati nyarita. Ari jerit ti belah tukang kadenge aya sora nu jejeritan. Meni les-lesan yakin sora awewe kana tangtuna ge saurang di antara pasien Sukmawati. Nu harita kadenge jejeritan teh. Sukmawati jeung Ki Burak ngagebeg reuwas ku ayeuna kajadian kaayaan kitu geus peuting naker. Bet make aya jejeritan sagala rupa. Sakedapan Nen Sukmawati jeung Ki Burak silih titik. Yen jejeritan paling pengger Nen. Bener Burak kira-kira sahanya. Sugan maneh apal? Sukmawati tumanya najan sanya nama manehna geus nyaho ngeunaan saha-sahana. Kupina mah Nen teu kedah naroskeun ka abdi sun. Tangtos Nen langkung apal matan abdi sun. Temal Ki Burak. Hayang nyaho nah pangdenge maneh sarua jeung dengan kami Burak. Cing bejakeun saha kira-kirana. Pemitu lepat ku kupingan mah Nyi Wiwi teh Nen. Ki Burak ngabejakeun pangdenge manehna ka Nen Sukmawati. Akur jeung pamagih kami kitu. Memang Burak akur. Ceuk kami ge nu jejeritan teh eueuh deui bintang si Wiwi. Nya manehna teh kana tangtos we badami jeung Nani. Lantaran manehna pohara layutna sigana teh unggal usik ngayakeun babadamian, ngayakeun rarancang pikeun kabur ti dieu Nen. Pikeun ngayakeun ributan di dieu. Aduh. Teu beurang teu peuting teh si eta adol ngacokeun pisan. Maranehna api-api gelut. Sida ucing jeung anjing we padahal saha nu terang dina sakituna teh sakadar akon-akon wungkul atau api-api wungkul Nen. Ki Burak ngomong semu anu kukulutus atuh gancang Sukmawati nemalan bari ngegernyu imut. Keun wae atuh Burak dah kitu kahayangna meureun. Jadi maneh mah tetep curiganya si Wiwi jeung si Nani sakadar api-api gegeloan. Umawi Nen api-api sigana mah. Utamina mah upami emut kana obrolan tanpi wangkungan manehna basa ku abdi diitip ti luar. Nya urang buktikeun babarengan nah gelo nyaan nah gegeloan. Kumaha pilampeun urang ayeuna deui. Wayahna ku maneh teang ka kamar Nyi Wiwi. Buktikeun aya naon-naonna. Kadenge tah jejeritan. Duaan ayeuna mata. Yakin mun maranehanana anu jejeritan dan ulian mah sakadar saurang. Yuk urang teang ka ditu. Kami rek ka kamar panyepen heula. Rek nempo ku panon batin bari muntang tulung ka pananggihan kami. Maka tingku hayang nyaho ngeunaan kaayaan manehna anu sabenerna. Cigar tepuan. Mangga Nen. Ki Burak jeung Nen Sukmawati harita narangtung. Leos atuh kalaluar Nen Sukmawati ngaleos nuju atawa ngajugjug ka kamar manehna. Sedangkeun Ki Burak kebat lumampah ka kamar Wiwi jeung Nani ka kamar nomor 15. Sakedeung oge Ki Burak geus nantung aya hareupeun kamar nomor 15. Ngeng kadenge di jero kamar Wiwi jeung Nani keur pasea parongko parerea omong. Sigana keur garlut kadenge sora anu bukbok. Jabati kadenge silih carekan ngaluarkeun kekecapan kasar garihal. Di antara nu kadenge ku Ki Burak kieu omong-omongan Wiwi jeung Nani teh. Nani gelos ya, kurang ajar. Abong jalma gelos ya maneh teh nya, rek mayan aing geuleuh. Kadenge sora Wiwi sigan ngamuk. Bener pisan aing mah rek modalan ka sia Wiwi aing mah. Bongan sia jadi jelema sombong, sia gede hulu.
dasar nu gelo sia teh. Kadenge ayeuna mah soranani jeung Wiwi siga leuwih nafsu jeung amek batan dirina Wiwi anu leuwih ti heula kadenge soran. Gantawang kadenge soran Wiwi. Kurang ajar sia nyebut gelo ka aing sabedul. Abong sia nu gelo mah lain aing wew. Situ boga kae rahasia si goreng kucus sia. Si ublag sia. Sidik jeung tetela maneh nu gelo. Hayo nyebut gelo ka aing, si ublag sia we. Tuh, nah di mana-mana ge nu gelo masuk pinter sorangan sia. Terus sia nu gelo aing mah nu bener sok ngaku sia gelo. Yo sia nyebut gelo ka batur teh boga ka era sia sebedul teh. Aing mah jelema bener sia-sia nu gelo mah. Tulus sia ayeuna mah maneh teh dipodaran sia ku aing deuleu. Sok sia aing podaran sia. Mun sia mah mun kira-kira sia mah sok sia aing podaran. Pokona mah sia cai mulang cai malik cai ngocor ka istana. Bapak bingung mulang balik nu nyanung kieu rasana. Weuh, sinani gelo weuh. Kadenge Wiwi ngadon tetembangan barinya kitu tetembangan ka manakar teu puguh bandungan. Sia mah ngadon tetembangan dasar anu sabaya ebel. Endebel jadi ebel sia mah dasar nu kurang saeunan, kurang sasenok sia. Sia mah gede kurang saeunan, kurang sasenok sia. Kurang sasiki. Sugan kudu dicabok sia kuenya. Plak. Harita para mitra Kuki burak kadenge soran panyabok nani kena pipi Wiwi atuh cerit kadenge Wiwi ngacerit meniles-lesan. Aduh, sia nyeri aing sia meri panas ya, beduh pipi aing teh. Sugan sia kudu ditonyok sia rasakeun deuleu. Duh, kadenge sora dada nani ditonyok si janu nenggal nakar dituturkeun ku ngagoakna nyeunang. Aduh, teu suka aing mah sia ditonyok beduh sia. Angan aing meni seueus, aduh. Dasar si kuntilanak sia, aing nonyok sia. Sakit sia. Nani ngahiung cerit beuki lila beuki tarik malah les-lesan bakat tingku kanyerian ngalaman kajadian mangsa harita. Ari Wiwi disebutkeun kuntilanak kuninani bangun anu pohara ambekeunana. Da kuki burak kadenge pisan Wiwi nyarekan kanani bangun anu bebeakan. Aduh, podaran sia ku aing geus sia. Make nyebut kuntilanak ka aing sia kawas nu geulis we sia teh. Geura siga kelong wewe teh deuleu. Sakitu beungeut siga caleuh bulan, make jeung nyebut kuntilanak ka aing sabedul. Maneh nu gelo sia? Maneh? Ki burak nangtung luareun panto kamar 15 beuki panasaran kana kaayaan harita. Kana sakur nu kadenge ku manehna saeutik demi saeutik rasa curiga leungit. Buatnya Wiwi jeung nani jalma gelo duanana dalam nu cager mah moanya teuing make jeung daek silih gebung, silih cabok, silih tonyok, silih cakar jabati eta, silih carekan. Harita teh ngagandengkeun kanu liana. Atuh puguha pohara perlu naki burak ngamankeun, perlu manehna nyapih kana pangkeun keur parasea. Gancang kiburak keketrok kana panto. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Harita kiburak keketrok kana panto. Wiwi, nani ulang pasya yuk mang yo. Neng, yuk mang yo. Harita keketrok deh. Sok gancang buka pantona, mang rek nepungan ka neng duaan. Ulah garlut sok buka pantona. Ceuk kiburak para wargi bangun anun gedena keur kanyaahna kanu duaan. Rek nanaonan sia make keketrok kana panto jeung hayang asup sagala sia budak. Sok sia hayang dibuburak sia ku aing. Kun wae Wiwi antap nu gelo mah sina ngajedog di luar. Kun sina tiriseun si badul mah. Cek nani jeung Wiwi bet sarua gelona henteu ngaharepkeun si budak asup ka kamar maranehna mangsa ayeuna. Nya lah mending sia mah urang antep si budak make sina nangtung di luar. Hayo gelut sia jeung sia urang bae gelut teukeun ani. Hayo da mah burung delajanan ku aing ge. Jempeng ngaromong Wiwi jeung nani kadenge deui sora nu dukdak. Garlut bangun rosanaker. Kadenge bukbak sora peureup jabati kitu kadenge sora pating koceak antara Wiwi jeung nani. Sabab besaban kadenge sora keplak naleungeun sok dituturkeun sora ngagoak. Kaayaan siga keur gelut ragot hanyakal kiburak teu bisa nempo ku panon sorangan kumaha kajadian sanyana di jero kamar. Nanajan kumaha lain antepeun manehna perlu ngamankeun, perlu nyapih nu gelut nu matak terus keketrok kana panto
di barengan jeung gegeroan. Ulah gerut gancang pantona buka yo. Ye mang yo muru buka pantona yo Neng Wiwi. Nani? Ye mang yo. Pek buka ku sorangan ari bisa mah sia badul. Burak sia we. Lantaran kami mah morek ngamukakeun najan nepi ka iraha ge sia we. Anggo ka ditu sia burak sia bising cilaka. Bising maneh katonyo ku kami. Kami keur gelut ye duaan ye ngadu jajaten. Atawa bising maneh dikorowot beungeut teh. Ini siap. Wiwi jeung Nani ngadona malik amok ka Kiburak manehna siganutnya mung disampeurkeun ku Kiburak. Ngadenge kekecapan Wiwi jeung Nani nu ngadon ngusir. Keur Kiburak mah lain deui amokkeunana kasabaran leungit nu matak haok nyentak. Wiwi, Nani, rek dibuka moal bantona ye. Moal. Teba Wiwi jeung Nani hampir bareng. Mun kitu mah perlu didobrak sia ku aing. Pek wae bisa mah sia buka. Sok atuh kaluarkeun ilmu teh sia budak, piraku teu bisa muka pantok kitu-kitu acan mah. Kurang ajar sia. Si budak bener-bener ilang kasabaran leungit teu wadi. Ku kituna harita keneh pantok kamar sakitu wewegna kumaha ditayong satakerna bari ngaluarkeun ilmu segemlengna. Jatuh. Brah pantok kamar beunang didobrak nepi ka amburadul. Awut-awutan tetela pohara gede tanaga Kiburak. Digunakeunana pantas kitu lantaran dibarengan jeung hawa nafsu nu ngagugudug deui. Barang panto muka breh Wiwi jeung Nani nganarangtung ngareneng. Bari panon ngangempur hurung bangun anu ambakeunaker. Jabati eta katitenan boh beungeut Wiwi boh beungeut Nani. Henteu aya urut cakareun, eueuh urut cabokeun. Limit ngan barang Kiburak rek asup ka jero kamar maksudna rek newak nu duaan. Dina gerakan pohara gancang hiup des Kiburak ditajong palangka kanan aku. Aduh! Kiburak nyeleuweung berwargi sadaya bogoh we atuh. Ngagoak nyeleuweung lain ngagoak deui malah bru labuh kontanang kalak pengkang ngajeblag ka tukang menisa asa seueur karasana atuh. Bari ngarasakeun hiji kanyeri nu taya babandinganana. Bareng jeung ngagubragna Kiburak gancang nani nubleskeun peso. Nutita tadi geus dicekel ku manehna amblas kana beuteungna pisan. Aduh. Kiburak ngagoak bari ketih mancer kaluar tina beuteungna. Diteblas ku peso tug nepi ka amblas kabeh tinggal perahna. Les saharita Kiburak paragat nyawa. Des kuduaan beungeut Kiburak ditajongan. Geus kitu mah kalayan gagancangan. Bisikannya hoan manten ku Sukmawati perbet Wiwi jeung Nani kalaluar kebat lumpat. Kabur ninggalkeun gedong pamatuhan Sukmawati nu aya di Pasir Samoja. Lumampahna Wiwi jeung Nani dina peuting eta kabur ti luhur Pasir Samoja. Kebat kalaneuhkeun murubut kaleuweung Hanjuang. Suku ti Kudawat sakapeung blag-blug teu ieu dirasa. Najan bulannya angan bari jeung ti bangsa Pasi lumayan teu ngatog teuing nganyak kitu ada aya di leuweung geledegan anu hieum. Tetep maranehanana ngararasakeun ngarasa ripu mineng bru labuh alatan ti Tajong atawa ti Kudawat sukuna. Urang tuna heula lalampahan Wiwi jeung Nani nu ayeuna keur lulumpatan nyingkahan bahaya kabur ku kurbutan di leuweung Hanjuang. Kacaturkeun kayan Sukmawati harita keur diuk sorangan di jero kamar pribadina. Sajabana ti aya haseup kukus anu murup harita teh parupuyan nu ngelun teh oge gigireunana aya baskom dieu si ku cai atah. Tilu parapatna eta baskom dieu si teh ku cai atah. Ngaso heula prawargi, ngaso heula ngaso keur naon cenah ieu alat-alat teh anu aya di Nen Sukmawati duka atuh. Kumaha Nen Sukmawati we teh mah eta prawargi mangga ngaso heula ngaso. Wargi kaum dangu sakumaha nu kauninya urang tunda heula carita lalampahan Wiwi jeung Nani anu harita kalabur lulumpatan nyingkahan bahaya kabur ku kurubutan di leuweung Hanjuang. Kacaturkeun kayan Sukmawati harita keur diuk sorangan di jero kamar pribadina. Sajabati aya haseup kukus atawa haseup parupuyan nu ngelun oge digigireun aya baskom dieu si ku ci atah eusina tilu parapat eta baskom.
Ku kasakten ukapi milikna Sukmawati alias Minarni bisa nempo kaayaan eta Kiburak nuker ngagoler taya-daya di kamar Wiwi. Harita Sukmawati ngagereneng ngomong sorangan bari panitipna manco ka eta baskom. Ku kamajuan teknologi ayeuna parawargi, urang tiasa ningali kaayaan di tempat-tempat anu kahalangan ku benteng. Contohna di hiji kamar parawargi sadayanya tiasa ningali sakuriling bungking luarin eta benteng luarin di tembok gitu. Ngagunakeunana nyaeta ngagunakeun kamera ayeuna mah. Tiap juru disimpen kamera janten kurang tiasa dimonitor dina layar televisi atau napi layar naon we lah layar televisi biasana parawargi. Dan tiasa dimonitor ku urang saha-saha nu lebet cenah para mitra kumaha kaayaan eta rohangan. Nganggo kamera ngagunakeun kamera ayeuna mah ku teknologi nu ayeuna mah kitu. Ya ngomong dina dongeng ukur ningali kana baskom terus jadi aya gambar ulah diturutan ayo ngaranna ge dongeng wanya nurutan dongeng sok teu puguh teuing ningali cenah kaaya dina baskom cenah kitu ngajelema ngomongna beda-beda cek mangge ningali cai cenah baskom cek nu sajana du cenah eta aya nu geulis keur nyarenyu cek saurang deui juga monyet cenah macem-macem parawargi kitu kumaha ngalamun ai ayeuna mah tos memang kaayaan soros di hiji tempat tiasa ka monitor kitu. Ieu teh ku maju-majuna dina bidang ilmu pengetahuan. Mangga mugi-mugi urang sing tiasa nileumanan eta ilmu ulah dugi ka urang dijajah ku ilmu parawargi, tapi ilmu para mitra kudu bisa dikendalikeun ku urang. Urang kudu bisa ngelesan eta ilmu. Kitu nu aya oge. Ulah sawangsuna ilmu teh urang teh para mitra dia dilesan ku ilmu pan cilaka teh. Aduh ya wa. Mangga urang teraskeun parawargi etang-etang hiburan pangbeberahmana. Sakumaha nu kauninga parawargi Sukmawati nyarita. Dereh teuing burak. Maneh nepi ka perlayar 12 ku peso nu aya di leungeun Sinani. Maneh nepi ka teu kaburu ngalawan lantaran samemehna. Maneh teu nyangka kana kaayaan nu sabenerna diri Wiwi jeung Nani. Bener cek omongan maneh burak. Yen si Wiwi jeung Nani saukur api-api tua pura-pura wungkul gegeloanana. Nu jelas mah ayana di dieu manehna hayang maehan ka kami jeung ka maneh burak. Maneh ayeuna jadi korban. Anehnya si Nani bet bogaeun peso. Da ti heula basa datang ka dieu teu mawa peso. Kana tangtu aya nu mere kana kieu mah. Lah, geus wal eta aing moal neangan jurig nu teu kadeuleu. Ngan ayeuna nu leuwih penting aing rek modaran si Wiwi jeung si Nani nu kabur ninggalkeun ieu tempat. Sukmawati tuluy ngaluarkeun keris titisan iblis. Lila ku maneh dipelong bari teu ngiceup-ngiceup kawas nu hayang sidik kana kaayaanana. Keris diacungkeun ka luhur bari perahna ku maneh dicekel meni pageuna keur. Hei keris titisan iblis, Andika kudu miang ayeuna keneh udah ku Andika diri si Wiwi jeung si Nani. Podaran ku Andika naha ulah ngan ulah sekaligus tapi kudu hiji-hiji. Braga miang eta keris titisan iblis ditiup atuh keris lesot sorangan kaluar tina ceceklan Sukmawati geus kitu belesat kaluar nobros lalangit kamar sakedeung geus jauh ngana harita teh lapat-lapat kadenge sora angin ngaguru handaruan meni tarik beuki lila beuki jauh nyaksian kitu kaayaan Sukmawati ngarasa bunga manehna marah mayo harita teh budina rasakeun kasakten jeung kamampuhan aing ieu. Sia Wiwi Nani keris titisan iblis nu aing. Wiwi Nani sia tangtu bakal modar. Sia kana tangtu baris modar dulu bakal jadi mamangsa keris aing nu sakti mandraguna manggulang-mangguling anu kacida ampuhna. Red kana baskom breh dirinya palebah leuweung Wiwi jeung Nani keur dariuk ngatunggul kai jati. Sigana keur ngareureuhkeun kacape sedeng keris titisan iblis masih terus ngebelesat katempo beuki jauh we di puncak pasir Samoja ngajugjug kalaneuhkeun kana palebah leuweung hanjuang. Bareng jeung kaayaan harita mangsa eta Wiwi jeung Nani memang nya keur ngareureuhkeun kacape sanggeus nalulumpatan bari jeung kukurubutan. Duanana ngarasa capek nu lain lumayan lantaran ari di sorang mah lalampahan ti padumukan Sukmawati nepi ka dinya lain lalampahan sakedeung-sakedeung. Buanana dariuk ngareneng bari jeung haruha hareho sedeng pakaian jibruk ku kesang terus kalaluar ngagarajag maseuhan sakujur awakna. Utamana mah kesang tina tarang terus ngucur meni renung bari jeung haruha hareho keneh antara Wiwi jeung Nani harita tuluy ngarobrol.
ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Para wargi anu mulia, harita bari jeung haruha rehoh keneh atuh. Nyi Wiwi jeung Nani tuluy ngarobrol. Aduh, ampunan capek urang lumpatan. Aduh, ampun lumayan geuningan di sorang mah. Aduh, di jauh aduh. Mun teteh ampun. Meni minum urang reureuh heula teteh aduh dada meni karasa eungap aduh teteh. Aduh. Nani ieu bari ngurutan dada. Kan ulah dilah teuing eureuna nya bising cilaka. Sina Sukmawati si dukun iblis nyusul ka urang teh. Nya kitu makaning manehna teh manusia anu akur jeung siluman kana tangtu baris ngamukna. Kana tangtu manehna baris gagancangan nyusul dibarengan ku kakuatan setan alias siluman dipimilikna. Jadi lain perkara anu hese keur manehna mah dina ngoding nyusul atawa mudag ka urang. Cek Nyi Wiwi bari jeung luak liuk bener-bener ngarasa sieun disusul ku Nen Sukmawati. Wah, sigana mah teteh lantaran talipan teu aya nyampeurkeun kana tangtu keur sare jadi sigana mah buru-buru hudang. Dina hudangna ge tangtu ngagugulung heula bangkena si burak. Teu sangka Nyai baris nekat nepi ka tega ngalah nyawa ki burak. Nepi ka ki burak modar tangtu amekeunana nafsu Sukmawati teh geura. Ngan padahal mah cukup ku diwarahe wungku ulah nepi ka dipodaran kitu. Teteh hempet gegebegan lantaran urang teh nyieun hiji dosa nu pohara gedena. Mun teu diwarah mah kitu mah tuda tuman teteh. Ari kitu mah saurang di antarana air modar sugan we jadi pangeling-eling keur diri si Sukmawati. Sugan manehna jadi sieuneun ku urang. Wah, jauh kana sieuneun mah atuh nan. Nu teteh lama sigana bakal leuwih nafsu. Malah moal boa manehna baris maehan ka urang. Ku jalan naon manehna napan urang mah? Geus jauh ti tempat manehna teteh. Sanu nyaho nitah keris titisan iblis di sina nyusul ka urang. Akhirnya, aduh, cilaka urang teh. Aduh, lantaran nya benernya nah. Ieu naon teh? Ngeunahkeun keur si Sukmawati mun urang teu ngajakeun hojah mah teteh. Keun lah sina karasaeun. Ngomongna Nani bangun sugema hatena. Ku ayeuna manehna geus hasil mateni ngalah nyawa ki burak bade gaanelan Sukmawati. Nya atuh keur jongjon Wiwi jeung Nani Dariuk maksudna ngareureukeun ka capek. Tutas maranehna kabur ninggalkeun padumukan Den Sukmawati. Ari siung kaluhur maranehna aya ngahiung tari. Barang direret kaluhur maranehna babarengan tangga. Lain deui ngakebeg jeung reuwaseunana lantaran aya hiji barang muter terus-terusan kawas anu nyingsieunan kanuduaan lir ibarat kolecer. Kontan Wiwi jeung Nani narangtung bari panonna. Manehna teu ngicep-ngicep neuteup ka eta barang anu ngolecer teh. Waktosna kabujeng seep.